Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hadirin jamaah pangaosan nu kusim kuring dihormati, mangga lajengkeun kana kitab Sapinah halaman 30 genep. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Surutu tayamumi ari pirang-pirang syarat sahna tayamum. Asyaratun eta aya 10. Ayakuna kajieun kabuktian itu tayamum biturobin eta ku taneuh. Jadi dina ieu pasal rek ngajelaskeun syaratna tayamum. Tayamum bisa sah di mana syaratna geus mencukupi. Syarat sahna tayamum teh aya 10. Non wae nu 10 teh. Kahiji ayakuna biturobin. Nomor kahiji tayamum teh kudu ku taneuh. Mafhum mukhalafahna atuh tayamum lain ku taneuh teu sah. Contoh misal tayamum ku tipung teu sah. Tayamum ku tarigu teu sah. Tayamum ku keusik teu sah. Tayamum ku lebu teu sah. Tapi kudu kunaon? Ya kudu taneuh, taneuhna anu khalisin, taneuh nu murni, bener-bener taneuh. Aya kahareupna sajabana taneuh anu murni teh untuk taneuhna markahiji kudu khalis bijami anwaihi, murni sakabeh warnana ieu taneuh teh. Itu bener-bener taneuh. Kadua wa ayyakuna sareng yen kabuktian naon aturabu taneuhna tohiron eta anu suci. Syarat sah tayamum nomor kadua, tayamum teh nyaeta taneuhna kudu anu suci. Itu sesuai dina Al-Qur'an Allah ngadaukeun fatayammamu sa'idan thayyiban. Turoban tohiron. Tu tayamum maranjeun kabeh itunya sa'idan thayyiban tegasna taneuh anu thayyib. Maksudna taneuh nu thayyib teh anu alus teh tegasna taneuh anu suci. Maksudna taneuh suci teh taneuhna anu ulah ka urut make atawa taneuhna ulah anu kana jisan. Itunya kudu bener-bener taneuh anu suci. Dua tah. Syarat sah tayamum nomor katiluna wa alla yakuna sareng yen ulah kabuktian itu taneuhna musta'malan eta urut make. Jadi teu meunang taneuh urut make. Urut make naon? Urut make aya fi rafil hadasi, urut make ngaleungitkeun hadas. Misalna aya taneuh urut tayamum batur taneuh teh plak itu ta urut-urut dipake tayamum batur dipake deui ku urang tayamum, berarti itu taneuhna urut make. Teu meunang. Temenang tayamumna urut make, taneuhna urut make, atawa tayamum urut make dina ngaleungitkeun najis. Najis naon? Seperti najis mugoladoh. Najis mugoladoh salah satuna diantarana cara ngaleungitkeun najis mugoladoh teh dicampuran ku taneuh. Tah taneuh urut ngaleungitkeun najis mugoladoh misalna ieu geus garing geus terus ieu taneuhna teh dipake tayamum ku urang, itu teu sah. Sabab syarat sah tayamum nomor katiluna tayamum taneuhna teh ulah urut make. Tilu tah. Nomor kaopat wa alla yukhalito sareng yen teu meunang nyampuran hu kana itu taneuh naon dakikun tipung wanah wuhu jeung saumpamana tipung. Syarat sah tayamum nomor kaopatna ieu si taneuhna kudu murni taneuh, teu meunang kacampuran ku tipung, teu meunang kacampuran ku tarigu, teu meunang kacampuran ku sabangsaning tipung seperti aci gitu nya. Hayang lembut misalnya kana pipi kana ieu teu meunang kacampuran. Itu syarat sahna tayamum la yukhalituhu daqiqun wa nahu, teu meunang kacampuran ku tipung atawa sabangsana. Gambaran seperti kacampuran ku apu misalnya teu meunang. Nomor kalimana wa ayyak sidahu. Nomor kalima kudu ngamaksud jalma hu kana ieu taneuh.
ngamaksud jalma pan taneuh misalnya disimpan dina wadah itu tak ketika ieu teh kudu ngamaksud ngeplukeun kana taneuh teh maksudna mindahkeun taneuh kana rarai, mindahkeun taneuh kana naon, kana panangan dua itu kudu ngamaksud itu kana taneuh teh ngamaksud bikin tayamum mindahkeun taneuhna. Nomor kagenep syarat sah tayamum nomor kagenepna wa ayyam saha wajhahu wa yadaihi bidurbatain wa ayyam saha sareng yen ngusap jalma wajhahu kana raraina jalma wa yadaihi sareng dua pananganna jalma bidurbatain kalawan dua tengeulan. Jadi jalma ngusap kana rarai sareng dua panangan dua kali tengeulan, maksud neungeul lain neungeul kana rarai sareng kana panangan, dua kali neungeul kana taneuh. Kahiji pak ditengeulkeun kana taneuh, sanapalna ieu taneuh nu dina panangan rek lamokot tawah henteu sabab taneuhna garing kan, tah kahiji dikadiekeun set kitu. Nah, set hiji anu sabelah deui kadiekeun kan. Nah, santos itu klep. Nah, beres keplukeun itu sakali neungeul kan tadi. Ayeuna kahiji kan kana rarai eta kadua, sakali deui hiji plek teungeul, kahiji usapkeun kana rarai. Hiji tah tos kitu keplukeun. Tah teungeulan kadua plek neme kana panangan. Itu na panangan. Jadi syarat sah tayamum nomor kasaberiji nomor kagenepna teh ngusap kana rarai sareng dua panangan teh sakali neungeul sakali ngusap kana rarai. Teungeulan kadua itu neungeul kana taneuh pake ngusap kana dua panangan. Matak syarat sah nomor kagenep ngusap kana rarai sareng dua panangan teh kudua kali teungeulan. Teu meunang sakali neungeul diusapkeun kana rarai ada sabelah deui misalna ieu geus latah sabelah deui tadi di kana panangan teu meunang. Wayahna kudu dua kali neungeul kana taneuh itu nya ate ngusap kana rarai sareng panangan. Nomor katujuh teraskeun wa ayyuzila an-najasata awalan. Nomor katujuhna wa alla nomor katujuhna wa ayyuzila an-najasata sareng yen kudu ngaleungitkeun jalma an-najasata kana pirang-pirang najis awalan dina mimitina. Jadi dina mimiti tayamum tegasna masa acan tayamum kudu dibersihan heula najis-najisna. Itu tadi misalna hek jalmi tos kahampangan pan teu aya cai. Kumaha? Berarti kudu dibersihan heula eta tilas kahampangan teu aya cai berarti kunaon? Ku batu teh. Syarat sahna susuci ku batu kan minimal batu anu 3. Tah. Miceun, tos miceun BAB eta we kudu bersihan heula najisna eta tilas BAB. Teu aya cai nyata meunang gegentos susuci ku batu tagos bersih najisna geus dibersihan najis-najisna eta nembe tayamum. Itu syarat sah tayamum nomor katujuh kudu ngabersihan heula najisna dina mimiti tayamum. Saena mah sataacan tayamum bersihan heula. Nomor ka-8 wa ayyaztahida fil kiblati qoblahu. Wa ayyaztahida sareng yen kudu hati-hati jalma atau sungguh-sungguh jalma fil kiblati dina madep ka kiblat qoblahu sataacan tayamum. Jadi kade dina tayamum itu kudu madep ka kiblat. Jadi sataacan tayamum teh kudu hati-hati heula. Itu kade ulah sembarangan yang hareup. Sabab ieu tayamum teh lain rek ngaleungitkeun najis. Tayamum mah hanya listibahati shalah. Hanya pikeun nyuprih meunangna salat. Sabab ku naon? Ku tayamum mah najis teu bisa leungit hadas mah gitu, lain rek lirofil hadasi, lain rek niatna ge lain ngaleungitkeun hadas, tapi listibahati shalah. Rek nyuprih ngameunangkeun salat. Matak tayamum teh kaasup ibadah. Matak dina ibadah saena kudu mayun ka kiblat. Matak dina sataacan tayamum diusahakeun kudu hati-hati, diusahakeun kudu mayun ka kiblat. Itunya dina tayamum. Sabab sakumaha pidauh Ibnu Hajar dina kitab Minhajul Qawim
anjeunna nyarioskeun palau tayammama qoblal ijtihadi pihak lam yasih alal aujah. Jadi lamun teh mah jalma teh tayamum sateacanna teh ijtihad heula dina eta teh heg lamun manehna tayamum sateacanna dina madep ka kiblat gitu heg manehna henteu naon teu sungguh-sungguh teu nyaharep ka kiblat ieu teu sah cenah tayamumna gitu matak diusahakeun sateacan naon tayamum teh diusahakeun kudu madep ka kiblat. Kasalapan syarat sahna tayamum teh watasi'u ayyakuna nomor kasalapana ayyakuna yen kabuktian naon atayamumu tayamumna ba'da dukhulil waqti eta sabada asup waktu. Jadi syarat sah tayamum mah wayahna tayamum mah kudu geus asup waktu. Contoh adan lohor teh jam 12 daguan heula adan setengah 12 teu meunang tayamum. Di tayamum mah wayahna ke geus asup waktu lohor gambaran geus jam 12 geus kakumping adan namanya tayamum. Ah urang hayang salse ieu hayang da geus biasana oge. Urang mah geus biasana oge sok nungguan memeh adan biasa ka masjid teh setengah 12. Eta mah lamun wudu. Wudu mah erek di jam 7 ge teu nanaon. Kan asup waktu ge wudu mah. Kecuali wudu anu langgeng hadas teh. Ari itu tayamum mah wayahna tayamum mah kudu naon? Itu kudu geus asup waktu salat kakara tayamum berarti lamun can asup waktu geus tayamum diheulakeun keur salat lohor tayamum jam setengah 12 misalna can waktu asup waktu lohor maka ieu tayamumna jalma teu sah henteu wayahna tayamum mah geus kudu asup waktu. Sabab cek tadi ge liana tayamuma toharatun daruratun. Tayamum mah kaasup toharoh anu daruroh, susuci anu madarat. La darurata qabla duhulihi. Sedengkeun teu kaasup daruroh sateacan asup waktu gitunya, can asup waktu. Sedengkeun wal waktu samilun li waktil jawaz wa waktul udri wa qatrawatib jeung sasena. Sedengkeun waktu teh kan macem-macem. Aya waktu nungurung kana waktu jawaz, aya waktu udur, jeung waktu roati jeung macam-macam aya waktu di waktu-waktu teh. Maka dina salat lamun salat naon? Lamun dina salat fardu 5 waktu wayahna tayamumna kudu geus asup waktu. Nomor ka-10 syarat sah tayamum teh wa ayyat tayammama likulli fardin. Jeung yen tayamum jalma likulli fardin pikeun saban-saban fardu. Jadi tayamum mah hiji tayamum keur sapardueun. Itunya. Jadi henteu meunang hiji tayamum misalna urang teh rek salat lohor, tayamumna geus asup waktu lohor atawa gambaran setengah 3 da tadina capek neangan cai ka ditu ka dieu ka lebak ih efek teh saat eueuh ya daripada beak waktu neangan eueuh cai ya tayamum. Efek teh urang teh can batal gambaran can hitut ah kagok kadaguan asar tawayahna teu bisa hiji tayamum kedua salat fardu teu meunang salat lohor ongkoh salat asar ongkoh keur hiji tayamum teu bisa eta mah wayahna tayamum mah ngong adan urang beres salat lohor misalna salat lohorna misalkan tadi rek jam 1 jam 2 atawa jam setengah 3 gitunya beres salat ngong adan asar heg urang teh can batal can hitut misal can batal tina wuduna ta itu wayahna ulah salat kudu tayamum deui sabab tayamum mah khusus keur sakali fardueun itu tayamum mah kudu sakali fardu sapardueun tayamum mah teu meunang tayamum keur 2 fardu. Kesimpulan syarat sah tayamum teh aya 10. Hiji tayamum kudu kuta taneuh, 2 taneuna kudu anu suci, 3 taneuna ulah urut make, 4 taneuna ulah kacampuran ku tipung jeung sabangsana,
lima kudu ngamaksud kana taneuh keur mindahkeun ieu taneuh kana rarai jeung panangan, teras deui kudu ngusap kana rarai jeung dua panangan teh 2 kali teungeulan kana taneuh, teras kudu ngaleungitkeun heula kana najis mimitina serta can tayamum, teras deui kudu hati-hati sateu acan tayamum teh kudu nyang hareup kiblat, teras deui tayamum kudu saabada asup waktu, nu ka-10 tayamum teh pikeun saban-saban fardu, tayamum teh pikeun sapardueun teu meunang 2 fardu. Mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo simkuring nu ngadugikeunna, umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.